Teh, ngasakan naon ieu? Pan ieu keur ngasakan cai, bari caina gen tutung. Kalagian ieu ka dieu na aya naon? Keur ngasakan cai, sugan teh ngasakan dengan kejo aing sakitu lapar kieu. Ngasakan kejo, atuh kakarage jam 2 ayeuna mah. Kapanan ceuk manehna gencan balik ge sok ting jam sabaraha. Manya kudu ayeuna atuh. Oh heueuh, aing kabeneran ge ek nyarita. Kita nempo si Aa pake baju abu. Asup ka imah batur. Atuh buah mah eta teh imah babaturana, positif ting-ting we, ting-ting we, ting-ting we. Atuh, maknya ulin ka awewe sejen mah. Heulah karep teuing emang ngabejaan we, tapi da salaki maneh ulin ka imah batur. Cik, tanggeus tapi nu. Lamun wae teu keur mikiran naon? Ya inum we heula karunya bisi capek. Kita tadi didembokeun teh keur ngalamun aja ngalamun. Nah naon atuh nu dipikiran? Lah teu naon ieu, hayola ka imahna. Ya aduh. Teng Mang Kido. Naon sia Kido? Porara sudah datang ka dieu. Jiga anu penting banget meni pelong kitu. Naon. Lah ieu mah hayang ulin we jek aing ka dieu kana resel euy. Ieu teh eueuh cai-cai acan dieu teh doh. Eueuh cai eueuh kue. Kue. Nanyakeun kue zaman iraha teh lebaran geus katinggaleun. Cai mau loba yang cai naon ya? Cai es, cai kopi, teh manis, Fanta, Sprite. Yang cai naon? Lah eta teh langkung sia we. Aing mah da asal matong dibere cai kompol aing malah cai naon we. Oh, aing kaingetan. Asa boga tuak nyentang aing cincong cokot heuh. Ujung wat sing loba mun aya mah. Oh my god. Siga lanceuk ipar aing eta ulin ka awewe. Geus bogan pamajikan. Hei. Aing sakeun nginaon? Dua dulu ka ditu, ka imah Rangda. Henteu aing pada nempo nu rada herang we kan ieu saeutik. Tuak nyentang. Mantap eta mah. Sulah ting loba kapusing ku tuak eta mah pokona mah nyentang we. Abretkeun. Aduh aing dibere tuak nyentang kieu mah teu aya lieuran ieu kana hulu. Bikeun euy panas poe ngeunah kieu. Ieu aing ek nanyakeun. Ada itu tuh, di masana ieu ya. Mana? Itunya. Oh my god. Eta imah Rangda coy. Ngenaon sih nanya ke imah Rangda aing mah. Sesemur rada aneh aing mah. Curiga heuh. Imah Rangda. Oh, heuh atuh ari eta imah Rangda mah. Yeuh aing kinditnya. Siap. Nuhun ieu cai ya. Siap. Ka dieu jalanna. Lah ka dieu we. Muir. Diuk. Mani burit-burit teuing amang teh, ka dieu teh tos sonten. Nah biasa neng pantas gagawe heula. Ngaparab tadi teh. Dilila. Lah lain tas digawe ieu, tas ngalong ka awewe lain meureun. Lah ulin ka awewe lain kumaha atuh, pan mata ulin ka dieu ge pada ngalajang. Oh nya atuh hayu ka lebet we. Lah ieu mal waras euy kudu bebeja ka lanceuk aing. Yo, tadi masara si Kido, nah aya naon? Nyaupan itu si kita juk datang ka dieu. Juk menta sugu menta sagala.
Ngan jadi teh nanyakeun imah nu eta neng anu orang da didinya. Nyo aya naon euy? Nyo aya prostitusi, nyo aya naon eta teh? Lain prostituti tapi prostitusi. Tah heuh eta prostitusi. Sigana mah lanceukna euy eta teh aya ngalong kadinya, tapi nyao. Ah cuang ngintip we engke mun aya mah. Cuang ngadenge ibu we. Teh. 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 Nakunaon maneh deh maneh ulah-ulah kitu. Lumpatan siga nu di udag jurig pada mah tengah poe keneh. Duh, ieu teh. Aya info penting teh. Yo, si AA kaditu tuh ulin ka Imah Rangda. Nu imahna ning deket Imah si Bojek. Lah atuh maneh mah aing ngomong teh sok ngahalu ka mana-mana kapan tadi ge aya ka imah ka dieu, bet tuku kumaha, bet bager-bager wae ka teteh gen. Sing percaya teh ya ka Dede, da Dede ningali pisan ku panon Dede. Si AA asup ka ditu tuh ka Imah Rangda. Nah maneh ning bau tuak dek, batas murak. Di mana maneh murak tuak nu kitu? Ieu mah lain masalah tuak teh ieu mah ya. Masalahna si AA ulin ka ditu tuh. Erek ieu. Cong teangan itu tuh. Jumlah enggak geratong sok loba omong tuh dahar we ka dapur tuh geus ngagoreng daging. Jung indit. Geus atuh itu percaya mah geus ngabejaan ieu lah. Kumadang we aing mah. Pan si Bojek teh asa salaki si Ai, euy. Ah tanyakeun ka si Aina. Oh iya naon res? Aya pi obrolan tuh sang dibuka yuk di ditu. Nah aya naon maneh teh kalagian ka dieu ulin biasa nama Tara. Ya teh hayang nanyakeun, tapi salah ke mana aya di imah teh si Bojek. Eueuh di imah ieu narek naon kitu. Yo orang tek nanyakeun, ngan maneh ulah waka ibur ka batur heuh. Ai salaki urang sok ulin ka imah Rangda nu eta kitu. Maneh nyawa teu? Betenya watu urang mah ada urang mataran nganyahoankeun. Iya, atuh teh nyaho mah bae atuh urang baliknya. Nah, mau ngendong wae di dia. Ah, moal pan di imah jama. Heeh tuh. Ah, aing mah kalau ngalobakeun seseuhan, bari teu ngendong-ngendong acan aing mah. Nya seheula lah. Tadi teh asa pak polodos euy. Udah gitu. Lah, teuing. Assalamualaikum. Dulu eta hees. Aing karegen tasna geus kudu naik deui. Tas naon? Namanya tas di mana? Gusti galakna, jelema karek datang suguhan-suguhan kopi atau lain kalah ngamuk. Nah tengah mau kumaha atuh kakarage hudang maneh geus ngomong nuak naik namanya tas di mana naik-naik naon eta kitu. Setelah capek aing mek mandi, jelema karek datang secareka. Tuh, kidok, urus tuh lancuk sia. Karek datang careka naik mandi ya. Ieu teh asa bau pandan euy. Bae tuluy mandi, imah ku diontrog euy koe mah. Tinggal lanceuk aing ah. Teh, namlah cok ontrog, Rangda ka ditu tuh. Nang. Dek, nanya naon atuh ka imah Rangda? Atuh ka ambu eta di kumana ya pan salaki maneh tadi datang-datang ke geus bau pandan bae tuluy mandi. Teu mah curiga euy. Tas ieu meureun. Deng hancurna teh urang dikikil. Yuk atuh sabarkeun. Yuk. Cih, nah itu adi lanceuk narek kamarana jiga eka imah Rangda. Neng. Enak maneh ngomong kitu. Adi lanceuk tuh babarengan ka imah eta teh anu digigir geuning. Coang intip yuk. Heuy bat. Punten. Neng, punten. Keron ka? Punten. Mangga. Kalebet aya periogi naon bade ka saha? Calik-calik.
Aya pariwangi naon? Kumaha dek, kapan tadi mana yang macet ka dieu? Jadi kieu ya. Kita di mana? Bade ka saha? Yo, uing teh nampo lanceuk ipar uing ka dieu heueuh. Nginaon ieu teh ka maneh teh? Lanceuk ipar. Nu mana? Da loba nu ka dieu teh. Jamana teh anu jangkung terus bukna teh keriting. Oh, si kaslanya. Ai ieu teh sahana urang mah teu wawuh. Abi istrina eta nu ieu adi iparna si kaslay. Muhun, abi raina ieu. Hah? Istrina? Jeh, punten abi bata terang da ieu teh. Sugan teh teu gaduhan istri dan nyariosna teu gaduhan istri, punten pisan ieu teh. Nya atuh wios datos terlanjur ayeuna mah abi ge hapunten ieu ka dieu tos ngawagawak tos teteh. Heuh, ieu lanceuk aing tadi kepret-kepret acan oneng mah. Tindeus maneh beungeut nah. Punten nya teh sakali di abi bade teras uwi. Nuhun abi ge hapunten nya. Nuhun. Lah, balik. Mana tuh? Tega maneh ka urang kitu. Geus aku aing talak 3 maneh. Ujung indit. Cih, naon ieu datang-datang. Tah ieu lihat naon dirasa. Sia geus kanyawan selingkuh, bayi geus ditalak kok. Lanceuk aing. Indit ya di mah yeuh. Ujung lah indit we. Den, teuing. Dah gede.